Ngaku dia Jang, ngaku. Di mana dia? Udah dia malah nuduh aing sih. Aing geus udah ape? Lain ketemuan jeung awewe. Bos. Retaknya pena. Emang rek dijual berapa? Maksudnya serius kumaha, A? Neng mah teu ngarti. Maksudna pas lebaran haji rek ngalamar Neng. Delok. Aing diolok. Beli HP, horengan mah udah dijual HP rusak. Judi. Kamana kentit bae dia? Hei, Korsid. Ban motor di lapan bae, miserang ge. Atuh kumaha aing Judi? Motor-motor aing. Herang-herang motor aing. Masalah buat lo. Hei, santai Korsid. Laju marahan bae. Kan loba pikiran cenah. Ada dia mau ngomong koloteun amat bisa lumpat ku aing dia. Widih. Baris ngamuk. Kabur lain. Hei, kamana dia Judi? Gandeng ka Rosid, lot kapoe. Belegug dia, lalu njak aing, awas dia ku aing. Nuju naon nih kok? Sore biasa ketemuan tuh. Kayak ngajak nih kok nyeblak. Nambah curiga bae enggak sih Jajang? Ditelepon ku aing di panggilan lain. Oh, Neng Iko tebeki seblak. Nya atuh hari tebeki mah urang meser Cilor Bayu. Geus doy, kuari mah ulah sok seujon bae. Keur penting aing panggih jeung si Jajang. Manehna beneran COD HP? Pan dia berpihak ka si Jajang, Dia geus didokrin tah ku si Jajang. Wih bos, sorangan ngolo bae. HP na rusak deh. Maksudnya ngulu kumaha bos? Atuh iya, HP rusak dijualan ka urang. Kek. Maksudnya rusak kumaha jeung bos? Eta mah HP normal. Bos bae tuh bisa makena. Urang keur nonton YouTube bayar remaja, sinyalna langsung luan. Sorangan mah teu boga kuota meureun bos. Wih bos, sorangan ada ngomong sembarangan bae. Woi bos, sembarangan kumaha anjing? Bisi bae sih bos teu boga kuota. Nyangka HP-na rusak. Sorangan terpercaya mun kota orang loba. Coba buktikan urang hanya nempo. Lain kitu doy. Urang ieu geus dewasa, lain budak leutik deui. Coba sih berpikir positif. Kumaha dia bela, Tah bos, tembok usia. Kota aing loba. Wih, jahe bos. Kuota sia loba. Coba ingin minta hotspot ya. Siapa? Terus ngajual HP rusak aing, minta hotspot deui na. Wah, enak bae sih bos. Hotspot saya segedeung. Aing ngarek TikTokan ya, nyen konten. Beh. Oh, hobi yang hobi aing. Sarua bos. Hobi TikTokan. Wih, bener bos. Serangan hobi TikTokan. Geus urang nyen konten bareng bae yuk. Bos, orang TikTokan pakai HP aing be. HP aing mah loba kotaan. Masih bawa kotaan kan? Sorangan ngahina urang bae bos. Utang-utang urang teu boga kuota. Aing geus segera TikTokan. Pamali. Pamode eta si Jajang babaturan deket urang. Ari can aya bukti mah ulah wakan nuduh-nuduh batur anu goreng. Bisik naonnya timbulna fitnah gitulah tadinya.
lewatin dia hari ngomong bae dia pasti doktrin ku si Jajang. Lain aing ka doktrin kitu doi. Geus lah ku ari mah ulah waka nuduh-nuduh anu teu bener heula. Geus ku ari mah urang nyiar bukti bae heula. Ayo ngilu jeung aing. Bos, geus lah, bos. Jadi cangkeng aing. Geus kurang tean si Jajang. Bos, kumaha ieu HP? Setelah urang mah hayang dikembalikan bae duit. Waduh, bos. Teu bisa orang dibalikin deui duit mah. Geus kapake duit ge. Pake ngadian Magicom emak. Waduh, kumaha jeung bos? Sorangan mah ternyata ngajual HP jeung ngarikeun Magicom emak. Kumaha deui jeung bos? Dia orang tulang punduk keluarga. Bagus. Kerok aing mun geus mau mama. Geus bos ya. Romai kela. Kau lepeng dia, bos. Padahal mah duit aya kene ieu. Jeung meulikeun cilor nang Iko. Kak Jajang, tadi mah ngajakan meser cilor, mah kan dia sih? Jin bae lah nang Iko, bisa cilor mah. Urang mau gelar aja jeung layu. Kak Jajang, tungguan, ngelak kae. Ih, nang Iko mah lambat. Kumaha nang Iko? Bagusan pila aja jang. Emang iya, pila saha aja Jang? Bagus pisan Atuh pila aja jang lah. Warisan bapak kolot. Hebat aja Jang. Iko, bete kan? Aja ngajak ka dieu. Itu atuh Kak Jajang, malahan Neng Iko harang diajak ka dieu. Neng Iko, geus amat sore ieu. Aja jang jadi terpesona. Ih, aja Jang mah gombal bae. Aja jang main gombal Neng Iko. Emang kenyataanna Neng Iko gelis. Geus lah aja Jang, ulah gombal bae basi. Aja Jang, ang fotokeun sih, Neng Iko mah yang foto-foto. Ayo, aja yang fotoin. Ayo aja Jang, fotonya di ditu bae. Aja Jang, di dieu bae fotokeuna bagus. Ya tuh. Siap-siap, up. Fotoin ya. Senyum atuh Neng Iko. Siap Neng Iko. 1, 2, 3. Terus lah aja Jang, pas sore udah bayu bisa maneangan. Nyage, Neng Iko. Belum di kabuktian kan si Jajang bencon HP. Oh, dia doi. Tapi kayak tahu sahanya. Dia masih ngambil si Jajang. Sakit wae kabuktina. Geus lah doi. Pusing aing. Geus lah. Kayak iraha-iraha orang sidang saya tak. Atuh ning sampeurkeun bae ku ari Geus doi. Ngobong-buang waktu. Yang penting mah orang geus nyaho. Geus lah, orang balik di bae. Woi, Judi.
Ama udah ketid bae. Hei, Ferry. Hei, Judi. Ama dia ketid bae. Hei, Farsid. Mana motor dari Ih, kumaha ieu? Pulang. Biasa desap. Ari dia mun ngomong kokoloteun amat disalumbat ku aing dia. Wih, Farsid kamu kabur lain. Dia ke mana Judi? Ih, atuh pan. Oh, de. Wih, sorangan bos ngomong nak. Weh bos, sembarangan kumaha. Bisa bae sih bos apa nulis. Weh bos, sembarangan kumaha. Sembarang. Sorangan ngadek urang bae bos. Mentang-mentang urang teu kuota. Kadiji. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nuti kampung, nuti kota, pokoknya mah sa-Indonesia. Tong hilap. Channel Baremaja di subscribe. Mun nonton iklanan, wayahna betong dilewatkeun. Sakitu beti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.